Punten ngaganggu waktuna, abdi bade aya nu ditaroskeun. Yeus abdi wawancara Bapak. Iya sok mangga. Abdi di dieu bade naroskeun ngeunaan kabersihan lingkungan. Kumaha sih cara ngajaga lingkungan teh? Cara ngabuang sampah kana tempatna sareng nyapu halaman sekitar imah. Naon wae anu nyebabkeun lingkungan masyarakat kotor? Masyarakat sok micer sampah di mana wae jeung cara nyapu halaman imahna. Naon akibat tina lingkungan anu kotor? Sedentasi hawa kotor sareng ngilangan oksigen. Kumaha cara masyarakat ngajaga kabersihan lingkungan? Janten poster sareng sanksi lamun ngajantankeun lingkunganna kotor. Naha kedang ngajaga kabersihan lingkungan? Agar masyarakat sehat yang terhindar dari segala penyakit. Kumaha pendapat Bapak ngeunaan ngajaga kabersihan? Kebersihan penting pisan tina kahirupan kumaha urang tiasa terhindar tina penyakit. Sakitu wae tara abdi hatur nuhun.